ari ngeuseut mah meunang ulah kamalinaan kade da urang mah urang laut nya teu naon balahan ibu punten ibu ieu ngeuseut maka jadi ibadah ya sabab sekaterangan innamal amalu binniyat segala amal-amalan ku niat lamun ngeuseutna rek neangan kipaya neangan deungeuna keur maraban anak pamajikan tak ibadah ngaranna nya neangan keur anak pamajikan jadi urang mah kamalinaan atuh da gosip aja teu gede ulah poe gawe henteu hayang dahar tuluy da pamajikan mah kesel tah nu kitu nu kaleuwih teh sabab naon pangeran tersebut ka jalma nu kaleuwih basajan teh basajan nya oh sederhana we urang mah hirup teh nya kitu tah aing bawa duit gede mah eta aing geus teu mawa duit alah tegang datang ka imah teh lolobana mah aing sare di pom bensin teh mawa duit ka imah mah aduh ampun ada uang abang disayang tiada uang abang ditendang hei ku kalimat eta teh meuring ka puluh-puluh aduh da aing sarua kabayang lamun aing boga pamajikan anu solehah malah genah datang aing teh di dagoan di lawang panto bari dangdan bebeakan alah dangdan bebeakan sarareungit baju na teh ai pamajikan aing mah aing datang teh boro-boro dangdan atuh da wah hapeuk beungeut teh buuk cawig-wig pinuh kuramat lancah baju urut baligo dan ditulis tongongna teh tulisan calok nomor 18 dewan anu eleh teh ni diuk dina kursi pamajikan aing mah sukuna nu hiji kana meja nu hiji deui kana lomari awewe tengah dongkok kitu laleur muih di ditu nah maka jeung aya laleur sagala eta jeung aya laleur sagala ban bau basreng pemajikan dah boro-boro dina tonggo ngecepat samurai pemajikan aing wah da tadi na urut geng motor atuh da waduh udud de udud pemajikan aing mah meletak ke gitu lain teh meunang awewe dengan teu pantes beuki mah teu naon udud keretek ududna teh udud keretek teh ning ngoloh calacah di mana-mana gitu tah asmak mah aya ngan micen calacah di mana karep aing nu sasapu kuntung teh dicintrik nih tak kena panto teh trak majikan aing alah bungkus kopi teh di mana wae nih pemajikan aing wah eueuh senok ngecek kopina teh ku bungkusan nih ku plastikna dikocekeun tuluy letak saeutik anjing edan minum lagi perebeun tah nih bari perembeun tah aing boga pamajikan soleha mah nya aing ini digawe teh geunah meureun kumaha kulan urang hudang sare teh disampakeun di dinya teh tuangeun sarapan cai teh cai kopi cai susu cai herang bala-bala gehu leupet alah karoket cireng si goreng rek dagang sawareh meureun dagang ye dengekeun Aisyah ngagoda wae goblok dengekeun urusanana lain dahareunana tapi urusanana pengabdianana kariduan hatena sanajan anu disayogikeun atau disadiakeun daharan anu teu sapira tapi kalian kaikhlasan kacintaan jeung kariduan bakal ngeunah di hatana ciherang oge bakal amis karasana nya sanajan anu diasongkeun isuk-isuk bala-bala anu geus saminggu ku sabab hatena ikhlas jeung kacintaan anu luar biasa kumaha raos kula raos nya teu ngeunah saminggu goblok jeung teas jeung naon
ya tapi sanajan hamburger anu ngeunah cek basa zaman ayeuna tapi mikeuna bari dialungkeun bari dibalangkeun sanajan ngeunah hayang utah tang dengeun ge kasalaki teh tah leboh ka moal ngeunah nya kitu kalau kaseueul kana angeun teh isi soleha mah tuh amun aing rek ini 3 we tadu dijajab nepi ka lawang panto dicokot leungeun aing dibari dicium sun kening sun mata mata kiki kiri tuluy hidung tuluy pamatuk jeung pamatuk jadi gawe we ieu heula we cenah digawe mah hiji teh digawe kada dilanjut ya ini salaki can wani asup ka imah ai salaki can leungit mah tina panempona leungit teh salaki bus ka imah cepret panto dikunci sabab naon bisi aya lalaki lain asup ka imah tanpa saizin salaki haram hukumna kade ibu-ibu ngasupkeun lalaki tanpa saizin salaki ka imah haram hukumna kade bos ka imah bos ka jero cai dekul wudu beres wudu bos ka kamar dekul salat duha rek 2 rakaat alus rek 4 rakaat istimewa rek 6 rakaat luar biasa dekul salat duha beres salat duha tamprakeun 2 panangan lenken jalan katuhu merdihkan asina Gusti munajat kana karsana nu kawasa malah manar salaki salamet sabab buat teuing ibu ini teh imah teh teu balik deui amin ini anu panungtungan kade da umur mah teu apa eueuh nu nyaho cing salamet oge dibere rezeki anu halal nya cicaleguran ngadoa teh nya ieu mah kumaha pamajikan aing mah siluman atuh aing ini 3 we manehna momotoran live TikTok we memotoran make motor RX King di standing pemajikan aing mah dari Arab labuh teu labuh jago bro pemajikan aing aya ngabogaan anu pemajikan soleha tapi dipikir-pikir mah sebenarnya kumaha urangna kene kumaha urangna kumaha salakina aya awewe mah nya kumaha salakina ari awewe mah sabab cek katerangan arijalu qawwamuna 'ala nisa ari awewe ari salaki teh pamimpinna awewe lamun urang salaki hayang ngabogaan istri anu salehah salaki heula anu kudu soleh tenang ibu-ibu dibantuan ku aing aing pamajikan hayang soleha hari pagawean selot jeung selot bagadagan ngapoe ngan nguseup jeung nguseup kitu wae teh kade bapak lain teu menang nguseup kade nguseup mah menang tenang tukang nguseup dibantuan ari nguseup mah meunang ulah kamalinaan kade da urang malin urang laut nya teu naon balahan ibu punten ibu ieu nguseup maka jadi ibadah ieu ibadah kumaha kulan sabab cek katerangan innamal amalu binniyah sagala amal-amalan ku niat lamun nguseup rek neangan kipayah neangan deungeuna keur maraban anak pamajikan tak ibadah ngaranna kamana ngusupna jati gede nya neangan keur anak pamajikan jadi urang mah kamalinaan atuh da ngusup ka jati gede uha poe gawe henteu ai hayang dahar tuluy ka pamajikan mah kesel tah nu kitu nu kaleuwih teh sabab naon pangeran tersepkeun ka jalma nu kaleuwih basajan nya sederhana we urang mah hirup teh nya geus segera rupa ge nya sedanten luar dia pala tam-tama kubur
jangan akan semua pangapantos Gusti berkata tapi kalau ngapingahan Gusti ah. Asyo ngomong teh menurut tuh. Ngomong di kakak Jika nu acara deui rek kadeblo sae naon. Supados tere Gusti. Tere naon? Tere gajian. Pan kege digaji. Oh sumohon mangga. Calukan batur-batur. Lan? Batur-batur calukan. Boros bes. Beres bos dan boros bes. Abut dan Gusti tibulak tibalik. Da ieu bibir ya. Ada rusuh ngomong teh. Nya rusuh hayam di Gusti ah. Tetong babalajangan. Mata kula babalajengan kitu sumohon mah abdi mau babalajengan teh ah. Ya. Lain naon abdi bae Gusti mata kikian teh abdi teh salarese mah ku bingah. Bingah kumata. Bingah naon? Bingah tuh. Bingah amarwata syuta bingah ka giri-giri. Menang kabugah naon? Kamari Persib menang deui. Tilu hiji kamari ngalawan Arema. Sanajan saacana ngalawan Dewata eleh 2-0. Dewa United eta mah hapti abdi harita gering 3 poe. Persib eleh teh abdi mah gering 3 poe eta Gusti. Nya diimpus ke rumah sakit. Diimpus ke rumah sakit cumohon ngabelaan tujumahan. Daha da poe Kemis harita teh. Goblok atuh cumohon da meureun abdi jumahan poe Kemis meureun teh pada maledogan. Itu Gusti diimpus abdi di rumah sakit. Nya diimpusna kunaon? Ku gule Gusti. Abdi mah ku Persib baduka kumaha kamari abdi mah darah daging Persib Gusti. Nya bobotoh sejati, piking sejati. Abdi mah darah biru abdi mah ngapoe abdi mah ngadaharan bulau meh naon supaya darah biru eta teh jadi biru henteu kau gede Gusti karacunan bulau Jadi biru jadi hias itu. abdi teh kitu ku Persib mah kamari kaubaran ngalawan Arema 3-1 wah syukuran abdi mah Gusti nangap Ade Astrid Persib menang teh abdi mah Ade Astrid ditangap Sule ditangap ngahaja ente nonton di YouTube goblok ya kumaha da abdi mah teu bisa mayarna nya nu penting mah di bumi abdi aya Ade Astrid jeung Sule Stephen itu Gusti abdi mah kada main bola teh kumaha Gusti ah nya kapungkur oge abdi mah nuju alit nuju lain orok sih nyawanan goblok keur alit keur ABG sok main bola abdi mah jadi gelandangan kiri tuh makengan kapungkur mah gelandangan tapi meng badan teh jadi nyanakan rongsokan bontot tilas teh Gusti ku abdi mah dicanakan we mata abdi mah gelandangan kiri ari teh nya oh kumaha maneh we sumul ku abdi we abdi mah kana Persib menduka kumaha Gusti aduh nya kege Sabtu Persib ngalawan PSM Makassar PSM United teu make United is ayeuna tos sikeun tos kami bawartos pelatihna nya PSM Makassar tak eta ngalawan kira-kira sabaraha kosong abdi mah kahoyong teh 12-0 Allah jadi unggal pemain teh ngasupkeun bola meh hadil cita-cita mah kitu mohon duka kumaha abdi mah main bola mah Gusti nya abdi mah wah pokoknya mah dina TV oge TV abdi mah Persib wungkul khusus nya jadi maneh mah TV mah khusus ke Persib mah aya we sinetron ragaji gua abdi mah daonna TV na isukna meuli deui abdi mah hebat abdi mah kitu ngumpul duit teh keur TV we wungkul kamari mah TV abdi anu mau Gusti meni sedih TV mane anu mau tong jejerian nih atau TV abdi anu mau teh sabarain TV abdi teh 32 in sumohon dipauk kamari ku bangsat dipauk sareng STB na dodo teuing sumohon dipauk eta maukna teh kira-kira dipauk kumaha apa TV abdi teh 32 in ya dipauk 30 in tinggal 2 in gegeletekan di bumi STP kumaha diragaji Gusti jadi Persib main teh setengah na we gawang gungkul
paumu setengah katingalina gitu Gusti abdi aku Persib aku kumaha abdi mah nya payu umuh teh katingal aku bisa we unggul abdi maduka ka Persib da Gusti abdi Persib sejati nya abdi mah yang kenal sareng paumu ya ke dikenalkeun cuman Gusti apa henteu Hongkong ke dikenalkeun ya mudah-mudahan cuman ari Gusti sok main bola tara main bola tuh menit aya gaul main bola olahraga talen main bola wae sia teh tinju lari eta main olahraga kene teu tiasa numutkeun jisi abdi olahraga ngan hiji-hijina main bola tinju ge main bola teu tiasa ulah debat jeung abdi yeuh nah kumaha sok dangukeun main bola mah cek saur Gusti eta tinju jeung lari olahraga bener cek abdi mah sanes margi eta cabang tidak main bola bola bah mana setinju cabang main bola sok dina tinju mah teu aya main bola pernah katingal dina tinju aya main bola teu aya tapi dina main bola pernah ningali tinju naon eta nu gelut nyato gini buk apa nan dina lari mah tara mawa bola tapi mawa bola bari lari edan abdi mah sareng dina main bola mah aya kecirik naon eta gawang teh tina kecirik eta teh jaring ai jaring teh naon nya ramang teh bahasa Indonesia ai bahasa Sundana kecirik tuh kabula kabale main bola mah Gusti jeung aya bendera jeung aya piriwit komplit main bola mah komplit nu nyanyi aya main bola mah nu nyanyi kumaha eta nu larjo nyanyi yel yo ayo Persib aduh orang ngapalkeun kumaha we Simon gitu abdi mah Gusti nya jadi main bola iya ai Gusti kantos ka Mekah main bola sanes manya main bola ka Mekah Dede Gaya naon nya ieu mah kantos ka Mekah acan ka itu atuh da Gusti mah loba duit da mampu ngan hate we teu geunang urutan hate ka itu we da beunghar Gusti mah rek naon ka teu umroh sanes meser korma bulegug dengekeun ku sia meuli korma mah teu kudu jauh-jauh ka Mekah di Majalengka ge loba di Talaga ge loba korma somon di Talaga mah korma abdi ge apa seueur ngan eta mah korma nu biasa amis korma nu asap ieu mah korma muda petik sendiri korma muda sumohon atuh kesedna mah kesed ngan hasiatna korma muda wah hasiatna naon Gusti lalaki minang nuang korma muda pokoknya mah wah naon sih pokoknya mah jeg-jeg awak teh atuh setruk meureun kana setruk sana setruk ge mah lain deui pokoknya mah aduh aing kumaha nya pokoknya mah ngajago we pokoknya mah ngajak gelut sak aing kalakah ngajak gelut teu ngarti boga dundungan teh teralajo karena kakak Sugiono teu apa-apa ingan teh apa dah rewoskeun abdi ge isin nyebatkeun nya naon punten pisan sok supados Gusti kahartos lamun urang minum mengkonsumsi kurma muda naon hasiatna naon daukeun si jangan letakan culi atuh amis kurma muda mah Gusti naon nu bener demi Allah malukana asli na wah ya bener teh Gusti abdi mah saminggu sareng pun bojo
ngadaharan korma muda di jam 7 wengi duki ka jam 8 isuk-isuk teureun-eureun abdi mah pun bojo nepi ka UGD nah kirang cairan dehidrasi hebat wah pokoknya mah korma muda mah Gusti abdi mah Gusti upami korma muda saminggu sakali ya saminggu wadinten ya masa poe sakali ya ngadar korma muda ya abdi mah pernah dicobian naon mangul ngangkat cai teu kudu kuleungeun dina emer ngangkat cai teu kudu kuleungeun teu kedah kuleungeun di kumaha kaitkeun ka si eta teh kabawa ngajepret Gusti ngana boja teh deg nah hadeg da badag nu alit mah pret iya gitu ya mudah meuli aing meuli siap beres kitu nya abdi urang duet kumaha siap lah dan tenulah dia balatam tamahangkot puta parantos hempak merbayak sadipoyun ikipati kunirahangan dika atur syawun nuhun laksa ketika bingahan ta anjeun anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea ke dulur Pino dama jisim abdi sakalaku pupuhu angkatan tungganjang teuing atuh sumohon abdi salaku ketua rombongan koordinator pada dinawa bade nyangakeun semua pangabaktos ka panjenengan Gusti muga katampi kalayan kabingahan diterima hatur nuhun abdi salaku korlap koordinator lapangan para dinawa para tusrikdik sadayana hei para dinawa ngantosan keputusan ti Mahapati antos tenang aya naon ieu teh Mahapati kieu ye leres acan asya kumaha teh kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja naon teh urang ini keluar negara walah ajer bade piknik iya beres alhamdulillah barudak rek piknik ieu beres tamasya ka binari sehat binari halim sehat kamana nyata keluar negara nyata ka hiji kampung anu kasebatna kampung Tegal Aru bade naon ya eta rek miluan saya marah belabar kawat anu jago ongko piknik saya kalian piknik we barudak kering saya bara barudak nah ngalan saya marah naon raja urang teh palai kagungan garwa deui wey barudak mawa salin barudak kurnaon salin iya kabulusan hujan ya nya ngawayang bari hujan hitung-hitung ngawayang jero akuarium mah ya nya keun teu naon dalang geus sarua kahujanan sok turuban heula turuban wayang aing kahujanan sok turuban tukang kopi kahujanan basuh atuh keun dibukeun bada sarua dalang ge basuh dalang mau ikut menang acis anu loba jeung ibu jadi dalang atuh dieu abdi dagang kopi itu jadi itu kita bahwa ari ieu wayang naon ieu goreng patut sia teh jelema teh iat Gonjales teh eta
sok nyantai we jeung urang mah. Oh. Hah? Base ce. Barudak. Tukang kopi kebaseuhan. Aduh. Moal beukah ibu kebaseuhan. Aduh, paur beukah cenah si ibu. Geus beukah oge ibu. Nuhun barudak ah. Sap. Wayang abdi tos dituruban. Nya. Siap ketua. Angke barek sulap adi turuban gitunya. Jadi hari rup kabeh. Aing lompat anjing. Aisyah ngobong jeung saha sareng rekan-rekan gitu biasa. Nya barudak saya. Nya sareng bobotoh Persib. Jadi ayeuna teh dunungan urang teh kawin deui eta teh bade nikah deui bener. Weh meni kawin wae boga dunungan teh. Ya da ngaranna gitu tidak bebeungan. Mohon Gus ya. Lainna abdi teh kawin-kawin. Oh kege kawin itu tukang kopi kawin tuh. Ah alimbuk. Nah celemeng mah da digandeng gitu nih tuh. Mau jadi pamajikan teh meureun teh cerewet mah. Hayo we ngomong abdi ge kantos boga bojo gusti cerewet da bakti kalep. Ka abdi teh wah cerewet ungah poe gandeng deh. Hiji mangsa ku abdi boga pamajikan teh dibawa ka abdi ka toko. Teh meuli emas sagram eta ge doble. Bawa we ku abdi teh di Bobodo. Aya sumur kebruskeun kana sumur ku abdi. Manganding jero 15 meter. Da ngomong wae ku aing brus teh kana sumur. Ah antep gandeng teh sumur teh gusti. Dihanap teh ngomong hayo. Oh, eta mah teh lami ti kitu aya mah saja mah kaluar Gusti eta mah jin. Jin naon? Jin tina eta tina sumur goyang bawa ka luhur. Heeh, cai nah jin teh kaluar, goblok dihanap po dihanap tina. Aya awewe gandeng. Aing geus ratusan tahun ngajedog di dieu. Kaluar tuh Gusti pamajikan mah kitu deuleu. Jin ratusan tahun oge sieun. Kudu cerewet mah, matang ibu cerewet terus ah. Mesarieun jina. Isi tengah bahas kopi ah naonan dibahas abdi mah bebas. Lagi tarima syukur teu kajeun. Jadi ayeuna teh nya eta ngiluan saya marah. Saha? Ngaranna Laila Sari anu pikah hayang kuraja. Aya jago saya marana Jaka Tamilung. Bikeun ka abdi. Jago saya marah bikeun ka abdi yeuh jeger bantarujeg teh ieu yeuh. Jeger bantarujeg teh abdi yeuh. Adang pelek teh abdi. Gusti, adang pelek cumohon. Nah disebut adang pelek pagawean abdi ngomean ban. Udukna ge adang ban, ban teh kana pelek. Oh kumaha sia we. Nu abdi we ayeuna mah. Bebas. Wayana siapkeun parenawa mangga hayo pada lumampah. Barudak ayo urang ini nyata ka Kampung Tegal Arum nyata dunungan urang pada ngiringan saya marah belabar kawat adu jago siap ketua hah siap ketua sadayana ulah aya anu tinggalun siap sikap tamsir gada bini tan rasa panah nalimpung saya canak ngan kade ulah nyalak pepetasan nya anu saya serombongan mah piceun di jalan. Tapi bina teuing bade nega heurinan. Ketua. Ya. Ketua. Naon? Abi punten izin ketua. Nare ka mana? Main thread. Ubaran iku sia. Ya. Ece tukang kopi ngilu. Hayo mabeng tiis. Aing luan saya marah lain.